Para mitra kaum dangu urang tepang deui sareng acara nyaeta dongeng enteng pang beberamana di Mang Jaya Official di channel YouTube ieu. Atuh carios naon cenah Mang Jaya kasarung kasayang maung karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-11. Atuh cenah naon cenah ari anak kukupu. Anak kukupu namina hileud beramitra sadaya aduh. Anak kukupu namina hileud kitu nya. Ari enog kukupunya enog we. Eta mah minangkana bilatung enog beramitra jadi bilatung. Terus bilatung janten ieu hileud kitu nya para wargi. Kitu prosesna anak kukupu mah namina hileud. Tina hileud janten kukupu. Aduh, ieu luar biasa para mitra. Da upaya eta kukupu cenah para mitra ku manusia di programna misalna nah digeserkeun ka ditu ka dieu moal janten para wargina hileud hayang janten kukupu teh ku manusia diulik kitu moal jadi seluruh Dacan ieu para mitra nguping Mang Jaya aya ahli anu biasa para mitra ngajantenkeun artos nama hileud janten kukupu henteu sacara naluri nama naon teh alam we henteu ieu mah di ku manusia gitu digeser ka ditu ka dieu teu acan aya teu acan aya berita na eta para mitra nya ieu mah para mitra sadaya tos kitu we kamurahan Allah Subhanahu wa taala. Carios nyambung judulna kasarung kasayang maung karangan Kileuksa dina bagian ka-11 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya urang lajengkeun dongeng enteng atuh Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dongeng nu biasa kasangakeun judulna Kasarung Kasayang Maung karya Kileuksa. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, mangga urang lajengkeun. Oh kieu geura maona. Ai kuring teh hayang tepung jeung Ratu Siluman Maung nu ngageugeuh di Gunung Galitri. Ari pamaksudanana nu sabenerna kuring derek nyanta perlindungan ka Ratu Maung lantaran kuring aya dina bahaya. Kuring keur diancam pati bakal disebakeun ka Raja Butahejo nu ngaran Prabu Anom Lukawisesa. Ari kuring pangnanyaho ka Gunung Galitri teh dibejaan ku hiji resi nu linuhung nu geus nyalametkeun jiwa kuring. Ari manehna teh katelah saha ke. Sapode ki juralit kitu tah. Mauna maksud jeung tujuan teh cek Mang Itok nyaritakeun satarabasna. Atuh maonah anu ngabandungan caritaan Mang Itok meuni colohok. Pok maonah nyarita deui. Ya Allah, ya Robi. Yeuh, Mang Itok. Sing eling anjeun teh yeuh. Diraku. Rek beunang kabawa ku sakaba-kaba. Sing inget yeuh kana Purwadaksina. Sing eling kana wiwitat. Piraku rek munyung muja ka siluman. Sing lebar ku tangtungan, sing karunya ku turunan. Ye, piraku Mang Itok teh ye. Da lain budak leutik. Ye Mang Itok. Bari jeung tepak toe sagara eta maonah teh. Gitu. Ngobrol lah jeung tepak toe sagala atuh. Ye, kami mah tepak toe sote. Pedah ku nyaah, ye. Resep kayak Mang Itok teh kahiji terus terang, kaduanya deui nya. Hitung-hitung ka anak kitu teh. Ngabejaan. Mang Itok teh pan boga keneh pamuntangan nu leuwih luhur tibatan Siluman Maung. Munyung muja jeung eta perlindungan mah ieu. Ulah kana kayu, ulah kana batu komo ari ka siluman mah. Sabab eta kabeh masih keneh tunggal makhluk Gusti Allah nu wajib ku urang disembah. Omat teh nya. Ye. Hartina mah aya keneh ye lain salah kade salah ngomong kuring teh. Jadi anu wajib disembah mah angin Gusti Allah kitu tah. Omat Mang Itok sing sadar. Kuring mah jeung ngilu mang lebarkeun, ngiluhan heueuh jeung ngiluhan nyakal. Lamun Mang Itok nepi ka sasar nya kasayang setan. Nya kasarung kasayang maung kitu. Sing eling Mang Itok. Ulah ieu, ulah kikituan lalampahan teh goreng teh.
cekuring mah leuwih hade batalkeun we rencana teh ngenta perlindungan jeung pitulung mah ulah kanu kararitu ieu tapi ka Gusti Allah nu Maha Kawasa Maha Gagah jeung Maha Welas tur Maha Asih sakali deui ieu Mang Itok batalkeun paniatan teh cek maona ditanya teh kalah nganaha-naha atuh pok Mang Itok ngajawab deui hihi hari maona kalah ngajak dakwah ieu teh hari kuring mah lain rek munyung ka Gunung Galitri lain rek munyung ka Gunung Galitri teh lain tapi rek nepungan Ratu Siluman Maung ku kuring rek dibadamian sangkan daek kerja sama ngalawan Buta Hejo gitu maksud teh ai soal gawe babarengan mah ieu nya gawe babarengan teu jeung siluman teu jeung naon nu dipalarmah maksud jeung tujuan laksana nyaeta ngaberantas segala bangsa reged-reged gitu tah lantaran kami teh keur artina mah kasorang kurang reged gitu tah jadi maksud teh rek badami ulah salah arti maona ai kuring teh mata klos-los ka dieu teh rek nepungan Ratu Siluman Maung kulantaran ngarasa nyeri hate kujal maka sasar tekad kabaud kabawa ku sakaba-kaba muja kabuta tukang hakanan manusia eta jalma teh geus tega ngorbankeun anakna balayana tatanggana milantuna malah tega ngorbankeun kuring segala rupa wal eta pisan kuring ngarasa dianggap hina ku eta manusia anu matak maona ku kuring teh teu boleh dijorag sanajan anggang dijugjug jauh ge diteang ceuk paribasana ge leueur kunang iteuk poe kunang damar jauh dijugjug anggang diteang teh maksud jeung tujuanna eueuh deui saperti nu disebutkeun ieu tah jadi ngajugjug Ratu Siluman Maung teh ku kuring rek diadu dombakeun padumukanana pan beres diadu dombakeun antara Ratu Siluman Maung jeung Ratu Buta Hejo pan ruksak pereuduanana kitu sugan we salah sahiji aya nu ajur padumukan teh ruksak nagarana da santeuna anu ngaran tarung jeung perang mah sok sanajan aya nu eleh tapi nu meunang ge pasti kana ruksakna ku jalan kitu tangtu tempat-tempat nu sok diparunyung jeung diparujak ku ujang manusia rada ngurangan kitu maksud kuring manusia benerna cek Mang Itok para mitra dina nyaritana tatagnaker manehna jiga nu bener-bener hayang ngancurkeun nagara-nagara siluman maona nu ngabandungan caritaan Mang Itok meuni colohok bengong ceuk paripaosna colohok ngemang kadu teh sanes bobodoan teu ngiceup-ngiceup dina ngabandunganna teh tuku maona teu nyangka di tadina yen Mang Itok bakal nyarita kitu teh sabab disangkana ku maona Mang Itok terek munyung muja ka Maung sakumaha kalolobaan jalma nu sok daratang kadinya maona geus lain 10-20 manggihan jalma-jalma nu patek kadanana rek ngadon nyebakeun nyawa ka Gunung Galitri sabab saban anu ditanya jawabanana sarua hayang sugih mukti berat beunghar sagala boga sok sanajan kudu nyebakeun nyawa ka Ratu Siluman Maung nu ngageugeug Gunung Galitri tapi maona teh karek ayeuna manggih jalma nu patek kadanana kawas Mang Itok nu matak manehna ngahuleng maona teh sanggeus rada lila pok maona nyarita deui aduh Mang Itok kuring teh kakara ngadege caritaan model Mang Itok mah kaget aya papadana kuring teu nyangka sacongo buuk lamun Mang Itok boga karep anu sakitu ahengna ari sabab da asa kakara kuring mah ngadenge hiji jalma anu pamaksudanana kitu jalma anu nanyakeun Gunung Galitri ka kuring lain saeutik sarta kabeh rata-rata rek ngadonukeurkeun harta bana ku nyawa ngagadekeun umur ku kabeungharan tapi ari nu niatna model anjeun mah kakara ngadenge oge tah lamun kitu carana mah rek kumaha saterusna maksud anjeun Mang Itok
saja batik itu boga pengawasan naon anjeun teh panglawani boga tekad gitu teh yang nyaho kuring malah sama memang itu kad itu teh cing kuring bare nyaho cik mak onah bari melong ka Mang Itok gancang ku Mang Itok dijawab deui oh jadi Mang Maona teh yang nyaho merenya kenapa maksudan jeung rencana kuring ieu Maona ari kuring teh teu boga pangawasan nu aheng mah jeung teu kaasup jalma sakti kuring teh tapi nya nya sanajan kitu ari tekad mah tetep hayang ngaburak-balik hayang siluman ku jalan lemas soal hasil jeung henteu eta mah urusan paneuri da maksud jeung tujuan mah nu penting mah tekad gitu ayeuna mun bener-bener maona nyaho ka Gunung Galitri sok bejakeun ka kuring ayeuna keneh ge kuring rek idit geus dituduhkeun mah cek Mang Itok deui geus kitu mah pok Mang Onah nerangkeun sakanyahona kabeh hartina mah dibejakeun nepi ka bubuk leutikna nya ari geus kitu mah para wargi sadaya rada genah oge Mang Itok teh dina nerangkeunna nama Onah tuning bener-bener sakabeh kanyaho manehna ditumplakeun ngeunaan patula patalina jeung Gunung Galitri heug atuh ari kuring kudu ngabejakeun mah da kuring geus nyaho kana pamaksudan Mang Itok kieu gerenya Mang Itok ari nu disebut Gunung Galitri teh saenyana mah ayeuna keneh ge geus katincah ku Mang Itok teh sabab ieu tempat teh aya di tutugan Gunung Galitri malah ieu anu keur dicicingan ku Mang Itok ieu nya lembur ieu teh ngaranna lembur Cigalitri nyata nyokot tina ngaran cai anu ngocor ti Gunung Galitri ngan sanajan kitu ge ari ka puncakna mah jauh keneh Mang Itok mun leumpang mah moal tepi kana 2 jam deui sabab jabati jalana ranyak teh rarumpil deui jadi mun Mang Itok init ayeuna teh nya meureun pidatangna teh kira wanci jam 5 sore meureun tari jalanna papai we terus ye jalan ieu Mang Itok tah jalan ieu tanya punya jalan nu ieu tuluy nyata ieu tah moal nyasap deui geus nincak jalan nu ieu mah lantaran geus aya geus eueuh pengkolan deui lempeng we tapi mimiti ti dieu mah salilana nanyak nepi ka lemur tenyo laut tah di lemur atawa di babakan eta Mang Itok bakal papanggih jeung hiji aki-aki eta aki-aki teh minangka juru kunci atawa kuncen Gunung Galitri nu sabenerna mah babakan tenyo laut meureun lain lemur tenyo laut lantaran mun aya 3 imah di dinya teh itu Mang Itok sakanyaho kuring mah ceuk mah Ona nerangkeun jalan anu kudu disorang ku Mang Itok sanggeus kitu mah pok Mang Itok nyarita deui nuhun atuh mah Ona lah nuhun pisan malah lamun kuring mah lah engke di mana papanggih deui dek dibere nuhun sing loba ku kuring sok ayeuna mah hitung sabaraheun sangu di dahar ku kuring teh barang geus ngahulang lila para mitra sadaya ditanya ku Mang Itok sabaraheun sangu antuk nama Onah ngajawab ih Mang Itok ari kitu carana mahkeun bae tong dibayar Mang Itok hitung-hitung nyuguhan we ka semah nu anggang lemurna malah kuring mah hilu ngadoakeun sangkan pamaksudan Mang Itok buru-buru bisa laksana sapaneja ku kuring geus hayang kasaksian kumaha jadina lamun siluman maun tarung jeung siluman buta hejo keun we sangu sapiring mah tong jadi pikiran isuk jaga nimpa geto lamun Mang Itok geus hasil ngadukeun siluman nyaeta siluman maung jeung siluman buta hejo bejaan kuring malah mun geus bisa mah hayang lalajo ngarah yakin jeung lamun duanana geus pada ngajungkel kitu nya kuring rek syukuran kitu tah ek mere sangu deui sapiring ka Mang Itok ceuk mah Ona bari neuteub ka Mang Itok nyaritana semudina snaker di barungku heureuy tapi Mang Itok cakakak seuri siga nu bungah naker sarta terus ngomong deui Ona syukur atuh
ditambah deui nuhun ku kuring teh lah. Mun kitu mah malah 1000 nuhun, tapi aya keneh tanyakeun teh ka maona. Ari aki-aki kuncen teh geus kolot acan. Jeung saha ngaranna cik terangkeun sakalian ku maona. Hi, ari Mang Itok. Kaos budak lembut beh. Nya puguh atuh disebut aki-aki mah geus kolot lah. Malah umurna ge geus leuwih ti 10 tahun, ari ngaranna Ki Burahol. Nya bener salah kuring teh nya. Bener. Matak disebut aki-aki ge geus kolot. Berarti leuwih umurna ti kuring. Sarua we jeung kuring limpeuran. Lain leuwih ti 10 tahun meureun. Nu puguh mah sabab 20 tahun ge sarua leuwih ti 10 tahun. Piraku umur 20 tahun disebut aki-aki. Nu puguh ngajawab teh. Da teu nyaho kuring ge atuh. Ngan nu puguh mah kumisna jeung janggotna. Malah jeung halisna jeung sarupaning bubuluan kabeh geus barodas, cangkengna geus bengkung. Tapi mun leumpang tara make iteuk. Malah kurang-kurangna mah lamun teu sidik kitu nya. Heug Kementerian Pasaran atau perwis kitu di perjalanan mata kateungar urang teh. Lantaran manehna mah leumpangna teu beda jeung domba. Tungkul we jeung awak-awakna. Kitu sakanyaho kuring mah ceuk maona mere ciri-ciri ngeunaan Ki Burahol anu ngancik minangka kuncen Gunung Galitri teh anu rek disungsi ku Mang Itok Pramitra. Keke maonah keke sakedeung ge nya. Tadi ku maonah diterangkeun perkara urusan nya eta kuncen teh ari buukna kumaha teh eta buukna teh. Kumaha ta buukna kaayaan buukna. Tah geus teu boga buuk Ki Burahol mah ti semetarang nepi kana punuk teh boleh nang herang alias gunul teu aya rambutan. Rek boga rambutan ti mana atuh da teu melak meureun nya. Matak sarupaning tatangkalan mah kudu daek melak ulah ngan geton waran wungkul. Oga tuh taneuh-taneuh teh jadi kosong pepelakan ku tangkal nu sakira mangpaat tak kitu. Ceuk Mang Itok ngacapruk. Inaha nyarita tempat mengkol kadinya Mang Itok teh? Eling teu? Ceuk maona heraneun. Nya. Kuring teh elingna mah eling maona. Ngan kuring teh rasain keur ngobrol ieu we biasa lah. Jeung babaturan kitu teh jadi kamana-mana ieu nyarita teh ampura we tu maonahnya. Kuring rek niang ayeuna ieu sabab dahar geus seubeuh, ngobrol ge geus seubeuh deui. Jalan ka Gunung Galitri geus nyaho, ayo atuh maonah. Ku kuring ditinggalkeun nya. Ceuk Mang Itok bari jung nangtung. Ari maonah pok ngajawab bari ngilu nangtung siga hayang ngilu ini. Nyajung atuh Mang Itok, ku kuring didoakeun sangkan salamat di perjalanan. Hasil nu dimaksud gancang laksana nu diseja. Ngan kade sing ati-ati di jalan sok loba orai hejo. Ceuk maonah mepelingan ka Mang Itok. Atuh geus pamitan mah leos Mang Itok ninggalkeun maonah. Gidig leumpang deui meninga gedig gagah naker. Bubuhan tas dahar seubeuh bari teu kudu mayar. Dipikir-pikir. Lalampahan Mang Itok teh teu beda jeung bodor lantaran daharna dibayar ku dongeng. Sarua jeung Mang Jaya yeuh. Ka warung dibayar ku dongeng. Waktu dibayar sawias Mang Jaya. Nyar fi atoheun. Aduh. Kan tungnya teh unggal warung. Unggal warung genah berarti ka mana bayar ku dongeng. Ka tukang kredit bayar ku dongeng. Da ieu para mitra jelema teh jadi tukang kredit kabeh. Jadi tukang kredit kabeh gitu. Ngan tingkat-tingkatna beda. Urang lajengkeun. Komo ayeuna ceu ya. Atuh harita sabada para mitra sadaya dipikir ku diri sorangan cenah sabab sakur anu dicaritakeun ka maonah teh teu beda jeung carita anu keur mantun. Da pamohalan bisa laksana ngadodomakeun siluman maung jeung siluman buta hejo. Tapi kulantaran maonah can apaleun kana lalampahan Mang Itok. Percaya we maonah teh. Malah Mang Itok disangkana ku maonah mah jelema luhur ilmu jembar ku pangabisa. Mang Itok teh sugih ku pangarti beunghar ku aka tareka. Lantaran moal gana-gana gampang kumawani ngalawan siluman maung, Mang Itok lamun teu masagi. Kitu sangkaan maonah ka Mang Itok, padahal nu sanyana mah Mang Itok teh
jelema atah keneh boro-boro masagi can sabelah-belahna acan. Buktina we can bisa ngabedakeun mana jalan nu dipiridho ku Gusti Allah jeung mana jalan nu dilarang ku anjeunna. Tah, palebah dieu kakurangan ilmu Mang Itok. Jadi hartosna Mang Itok teh canda jadi jalma nu takwa. Sabab ari jelema nu takwa teh nyaeta salamina nyingkahan sagala rupi anu dicegah ku Gusti Allah nu Maha Kawasa sareng salamina ngalaksanakeun sagala rupi anu ditugaskeunana. Hartosna mah nu dipahingna dijauhan, anu dikedahkeunana dilaksanakeun. Sagala rupa hal ieu teh aya katerangan anu jelas tur natra. Urang anu ngagem agama Islam tangtos salamina urang teh nyaeta nyinuk sareng salamina urang teh percanten sareng ngalaksanakeun sakabeh aya nu aya dina Al-Qur'an sareng hadis Nabi. Kitu contona bae para mitra sadaya jalmi nu takwa. Ai model Mang Itok. Kakurangan Mang Itok nya ta eueuh deui iwati hal eta. Memang dina soal nyarita mah Mang Itok teh eleh ku batur. Boh dina nyarita wawanen, malah dina soal akal teh eleh ku batur Mang Itok teh. Nya para mitra sadaya urang tuna carita kaayaan Mang Itok. Mudah-mudahan kapayun Mang Itok teh namihan ilmu pangaweruh. Namihan jampe pamake keur dirina sorangan. Ngarti kana bag-bagan agama jeung jadi jalmi nu takwa. Teu kacatur di jalanan. Sakumaha ceuk taksiran maona. Mang Itok teh kira wanci jam 5 pas sore geus tepi ka babakan teh laut. Kabeneran pisan harita teh keur hade poena. Langit lenglang taya aling-aling. Mega hideung nu biasana ngadingding di langit harita teh teu katempo. Katurug-turug kaayaan di hiji gunung nu kacida luhurna. Atuh manineng lengang pisan pemandangan alam kasakurilingeun teh. Malah panon poe nu rek surup katempo ngaguliweng beureum semu koneng. Cahayana murub-mub biar lir emas sinangling. Tetempoan plung-plong mata kelar mata kuaas. Pasawahan nu makplak kupluk aplak. Legana teu kacitak. Katempona ngampar lir permadani emas di kahiangan. Daun pare nu keur hejo ngemplok. Katojo ku cahaya panon poe nu rek surup siga singgurila. Lira anu taretesan ku intern berlian. Beki lila panon poe teh beki nyusup. Katukangan gunung nu ngajegir jangkung gede. Tungtung nales panon poe teh. Teu katempo deui. Berai disusul ku ngageburna cahaya layung nu hibar di jomantara. Gunung-gunung nu ngajegir jarangkung gede. Pasawahan anu ngampar satungtung deuleu jeung walungan nu kaliku lir naga pertala. Kabeh rupana robah jadi beureum semu koneng katojo ku cahaya layung. Nu hibar lir kasaput ku cahaya emas inten. Para mitra, rek teu betah kumaha hirup di alam dunya dina kaayaan kitu. Geda mangga lamun urang ngarasakeun kumaha lamun seug urang harita teh jadi Mang Itok. Ningali kaditu kadieu teu yakin kana dirina ceuk Mang Itok sorangan mah yen titingalian teh titingalian wungkul. Padahal mah eta teh hiji hikmah. Hikmah nu kacida luhurna, anu kacida pisan ageungna. Eta salah sawios kanikmatan nu dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala pikeun urang sakumna. Dina kaayaan nu matak pikabetaheun. Sarog Mang Itok anyog ka hiji imah panggung nu pangdeuketna ka sisi jalan. Barang sarog pok Mang Itok ngomong sorangan. Ieu jigana nu disebut babakan teh laut teh. Lantaran imah nu aya di dieu ngan 3 suhunan. Ciku aing rek diketrokan apantona. Aya manusana atau eueuh ieu nya. Ceuk Mang Itok bari koloyong ngadeuketan imah nu pangdeuketna ka jalan. Sanggeus tepi terus Mang Itok ngetrokan panto bari pupuntenan. Punten nun. Punten nun. Ceuk Mang Itok bari ngajanteng.
deket golodog telila ti jero imah kadenge aya nu lempang olotrak ngalaan tulak brai panto muka nya ari lol teh kuak Mang Itok ngagero bari ngadegdeg tulung cenah bari ngarempeyak bro Mang Itok namru dina tungtung golodog panon burial buncelik para mitra sadaya sungut calawak jiga keur heuai teu eureun-eureun ari awak ngagibrig jiga nu muriang keur nirisan kesang badag kesang lemut meujeuna jigana teh ngoprot maseuhan sakujur awak pujur jemrong baseuhna keur teuing kesang nomor sabaraha nu datang kadinya mah demi pribumi anu muka panto kalagek diuk dina bang barung bari neuteup kanu keur ngagibrig diuk teh cumagug teh wow pribumi heuai meuni calawak jika nu ngahaja we mungkin sihung nu rangeteng letahna beureum burahay pikagilaeun Mang Itok beuki soak we tina bujurna kaluar sora ting borobot jiga sora knalpot mobil anu butut cahaya layung jigana teh kalah beuki burahay beureum cerut pribumi turun kaburuan kebae buntutna meuni lempay malah bakat ku panjang jeung gomplok nepi ka ngagapuy kana taneuh runtah nu kasapukeun ku buntut meuni bersih lir upama pamuda zaman ayeuna nu nganggo acuk cut bray calana cut bray nyaeta cenah beterkeun teh bari nyapuan runtah terus langeor pribumi kasih jalan ngadon ngajentu jiga ngahaja ngadon rek ngalayu ari Mang Itok kaget nempo kalakuan pribumi nu teu beda ti mau kaget luar biasa lantaran kakara saumur nyunyuh hulu papanggih jeung maung mah biasa nangan saukur para mitra ceuk dongeng bungkul kaayaan maung teh kitu-kitu cenah ari ayeuna mah cumagug papanggih pahareupan para mitra pamirsa sadaya sumangga dongeng urang lajengkeun deui sabada urang ngaso sakedap kitu para mitra Mang Jaya ngumpulkeun tenaga atuh para wargi nya teh ngumpulkeun sagarupi naon teh ngumpulkeun sangkan ngadangukeun ieu dongeng teh tenang deui kitu pergi da kadang-kadang sok reuas ngadangukeun dongeng teh ngumpulkeun pangacian panggih jeung maung kitu da asa ngadangukeun dongeng asa papanggih sorangan kitu jeung maung teh mangga urang lajengkeun Mang Itok kaget nempo kalakuan pribumi nu teu beda jeung maung malah leuwih matak heran eta maung teh teu daek ngaganggu malah nempo ka Mang Itok nu ngagibrig teh mun bisaeun mah moal burung nyeungsirikeun kulantaran si maung lodaya nu sakitu gede tur lempayna teu ngaganggu kasieun Mang Itok nungtutan laleungit saeutik demi saeutik tungtungna timbul wawane sakabeh pangacian nu tadi kalabur daratang deui geus karasa jag-jag jung Mang Itok nangtung lalaunan ari panon mureleng ka pribumi nu keur ngalayung jiga teu malire ka Mang Itok nempo kitu pok Mang Itok ngagerentos jeroning hatena ai itu maung teh naon gede-gede teuing moal kitu ki burahol mah anya jiga nama sabab lamun maung biasa mah tang tu aing teh geus dikerekep di tadi kene mun aing teh geus ditamu dilegleg jeung tulang-tulangna cak ditanya sia ku aing sugan nemalan moal nya manehna ge tanya-tanya ku aing teu nemalan atuh ngagaur ceuk Mang Itok bari ngatayap nyampeurkeun kanu keur ngalayung ari nu keur ngalayung para mitra di deukeutan teh teu ieu malire jongjon we ngajejentul barang Mang Itok geus rada deukeut ret si maung lodaya ngareret bari wow heuai deui cenah Mang Itok loncat ngajauhan tapi hanya kal barang celek nincak di taneuh disorodot kana batu anu rada lesang seuleuh bluk Mang Itok labuh meninang kuban ngajapapang cigarek ngojay nempo Mang Itok ngojay di darat cakak si maung lodaya seuri meninga barakatak bakat ku bunga sorana sora aki-aki Itok kunaon sia ngadon ngojay di buruan ha udag euy ngewa kikituan kawas lain kolot teh nyaneh teh euy kalakuan deh alabatan budak bololeho si lain mah cek ngong lodaya
Ari Mang Itok ngadengi nu seuri jeung ngomong korejat hudang sarta teu talangke. Jungnang tung rurusuhan barang ret kasimong lodaya tetela geus eueuh maung teh para mitra. Nu ayangan hiji aki-aki nu dedeg pangadegna sarua jeung nu diterangkeun kumaona. Kumis goblok ngahiji jeung jangot, tepung jeung godeg, rupana bodas makplak jiga kapas. Ari jangot ngamai nepi kana bujal. Panon herang ngagenclang bari gular-giler dihias ku halis nu bodas. Sirah bolenang herang. Mendingan ngagenclang katojo ku cahaya layung. Sajongjongan Mang Itok colohok bengong teu ngiceup-ngiceup. Colohok ngemang kadu teh sanes bobodoan. Ari tadi keur ngajiri maung lodaya rek nanya, tapi geus ngajiri manusa kala ngahulang Mang Itok teh dina jero hatena ngomong semu kaget. Ai. Nah, si Kiburahol teh nyahoeun ka ngaran aing manehna nyaho ka ngaran aing segala rupa. Di mana da aing mah teu ngabejaan ka manehna nya. Tetela sakti mandraguna ieu. Sakti permanatinga ieu mangkeluk teh. Sigana we duta besar siluman maung nu cicing di nagara manusia meureun ieu. Bisa jadi manehna teh duta besar. Wakil meureun. Kebenarannya teu kudu hese dineangan. Tanya sia ku aing. Ceuk Mang Itok katayap nyampeurkeun deui. Nu ngajentul lalaunan teh dicampurkeun barang geus deukeut pok Mang Itok nyarita. Pangapunten sun juragan si Kiburahol sumangga ieu pun abdi Itok sun. Nyangakeun semah pangaboktos. Mugi katampi ku juragan sun. Sareng sumangga nyangakeun samudaya kalepatan Ageng Sinarang Alit. Mugia salir Kangjeng si Kiburahol ngahapunten ka jisim Itok sun. Cek Mang Itok bari acong-acongan nyembah. Atuh Kiburahol ngadengi pangabakti ti Mang Itok kalah kanyorongot amak kieu pokpokana teh. Naon Itok? Didengean kami teh si Kiburahol, ha? Sing bener sia nyarita teh ulah bari ngahina ka kami bising dieuneurkeun da babangus teh. Lamun dieuneurkeun, meureun sia ragrug da awak teh deuleu. Sok balikan deui sia Itok pangabakti maneh teh teu katarima sia ku kami, boro-boro daek ngahampura kasalahannya aneh deuleu. Kiburahol teu sukaeun disebut si Kiburahol ku Mang Itok. Pok Mang Itok malikan deui cacaritaan. Aduh, hapunten we jisim abdi teh juragan sun. Jisim abdi teh rumaos parantos munghak camplak sun kirang tata kirang titi, kirang tata subasita. Lahur suhur Abuhun seluhur sahur bahe carek gagabah nyarita sologoto ngomong sun. Sakali deui hapunten Kiburahol abdi teh sun. Ieu sun. Abdi teh pun Itok sun. Ceuk Mang Itok sanuk-sanuk ngen tadi hampura ka Kiburahol. Pok ku Kiburahol dijawab malah make seuri heula sagala rupa. Hehehe. Ya kitu mah ngeunah kadengena ku ceuli kami teh Itok. Ku kami dihampura kasalahan maneh. Ngan kami can bisa nyarita nu panjang lebar lantaran teu hade ngobrol di buruan mah. Kabeneran cahaya layung geus leungit nu tinggal karipoekna naam geura ka imah ayeuna mah. Kilamun geus salse kakara urang ngobrol jeung kami. Ceuk Kiburahol rada genah kadengena ku Mang Itok lantaran dina ngajawabna teh kacida pisan someahna. Geus kitu mah para mitra. Bari jungnang tung lalaunan jiga nu nyeri cangkeng. Tapi samu kumaha nu diterangkeun kumaona Kiburahol nangtungna teu bisaeun ajeg. Lempang dongkok meninyiku pisan tapi teu make iteuk. Jag-jag malah mah menololang lempangna. Kalayan teu loba catur deui terus ku Mang Itok dituturkeun. Ari Kiburahol sup ka imahna malah Mang Itok ge teu nunggu dimangakeun. Hidang we nuturkeun ungah ka imah. Geus di jero gek diuk dina palupuh bari nyarane kana tihang. Sajeroning diuk Mang Itok rarat-reret nempoan sakurilingeun imah Kiburahol. Mang Itok kacida ngarasa kagetna. Lantaran di luar jelas pisan geus poek malah lalai badot. Geus rabeng di laluar tapi aneh. Kaayaan di jero imah Kiburahol caang ngagebrak lir ti beurang. Alayan teu katempo aya damar rajabati kitu. Lamun kabeneran Kiburahol raga gerigig di tengah imah teh teu aya kalangkangan. Rei atuh.
bulu-punuk Mang Itok muriding sabulu-bulu. Tapi sanajan sieun teu ieu loba pamola cicing we nguat-nguat maneh. Ari Kiburaho leos ka tukang bari ngajingjing lodong. Mang Itok panasaran hayang nanya, tapi teu wani pok. Teu lila kurunyung Kiburaho datang deui. Sarta pok nyarita ka Mang Itok. Itok dagoan euy sakedeung. Kami rek dahar heula lantaran ti isuk jedul kami teh can dahar. Satadi nama ngadaguan pangirim tinya nih tapi geuning maneh mah teu mawa naon-naon ngan saukur nyunyuh hulu saya sisi we. Heupeuk tiuk lanan singyong nyonya kami lapar ye. Ceuk Kiburaho. Eumah ngajuragan aki. Jawab Mang Itok ponok atuh leos Kiburaho ninggalkeun Mang Itok nu keur diuk sorangan. Satengah jam geus kaliwat Kiburaho can keneh nongho. Tamah deui setengah jam leuwih 10 menit can datang keneh bae. Malah tungtung nama aya kana 5 jamna Mang Itok ngalelengkur. Ngadaguan datangna Kiburaho, tapi teu datang keneh bae jiga nu ngahajang ngantep ka Mang Itok. Para mitra, Mang Itok geus eleke sekeng teu ngeunah cicing, bujur karasana sing sireumeun meuni retep. Boro diuk meuni meneko da bisi kurang hormat. Ari nu dihormatna teu moal-moal. Tiisna hawa pagunungan beuki lila beuki camewek. Kaayaan kitu Mang Itok teh jadi beser malah harita ge karasa hayang kiih. Yung Mang Itok nangtung maksudna mare kiih kaluar. Tapi aneh panto jadi eueuh. Malah lila-lila bilik nu dijieun tina awi jadi robah rupana. Barang diteges-teges para mitra. Jadi batu cadas nu kacida teuasna. Red Mang Itok teh ngareret kana urut diuk sarua jadi robah jadi batu. Kebek Mang Itok ngarenyag satakar kebek. Rai. Bulu-punukna harudang deui. Tuuru nyoroncot gado noroktok bari cuang cieung nempoan sakurilingeun eta tempat. Tetela para mitra sadaya. Mang Itok aya di jero guha. Teu puguh lawangna. Bakat kusieun reup Mang Itok peureum ti papereket berak deui diuk meninga geper meninga leper jeung leuleus taya tangan pangawasa. Sanggeus rada lila brai maksakeun beunta tapi taya hartina lantaran kaayaan jadi poek mongkleng buta rata. Sakur nu aya di dinya teu aya nu bisa katempo. Pok Mang Itok ngomong sorangan. Weuh. Cilaka 12 si aing. 12 kali cilaka kaya kieu mah ye. Tetela aing teh kasarung kasayang maung ye. Tapi maungna naon atunya? Teu daekeun ngahakan ka aing. Mamaungan atawa kitu? Atawa ririwa maung? Kaharti aing mah. Sakapeung katempo maung. Sakapeung jadi aki-aki. Ari ayeuna kieu deui ye. Kudu kumaha aingnya. Jeung ka mana jalan keur balik deh. Nasib. Ceuk Mang Itok para mitra humaneuar. Goledag Mang Itok ngagoler bari peureum ngarah teu karasa teuing sieuna. Malah lila-lila mah para mitra sadaya. Reup Mang Itok teh sare tibranaker. Para mitra kaum dangu teu kacaturkeun para wargi. Panon poe teu beulah wetan. Nyata geus moncorong cahayana nyebrot nyaangan sakuliah jagat. Manuk-manuk recet di sarada. Komo para mitra sadaya. Manuk saeran mah meuni begerna keur patemalanjeung ti kukur. Kayaan kitu ti beulah laneuh aya hijib. Aki-aki nu kacida bongkokna taksiran bakat ku kolot. Sirah ditotopong barang-bang semplak, ari kumis jeung janggot meuni camut-mut bodas jiga kapas. Dedeg pangadegna teu beda jeung nu papanggih jeung Mang Itok kamari waktu sareupna. Eta aki-aki sanajan geus bongkok, tapi teu make iteuk leumpangna, malah dina leungeun katuhuna ngajingjing sapu nyere. Calana komprang ngagober bakat ku gomrang, bajuna ge sarua we gomrang, make kampret bodas rada dekil. Leumpangna jongjon teu galider muru ka hiji tempat nu rada bunyi. Kaiuhan ku tatangkala nu jalangkung gede. Barang serog horeng si aki terek nyapukeun hiji palataran,
sakurilingan tilu batu anu ngajalugrug sagede-gede imah. Eta tilu batu nu ngariung nungku sakurilingeunana palataran menilalaning pisan. Nu harita keur disapukeun ku si Aki teh. Sanajan teu aya kalakay anu murag, si Aki tetep wae nyapukeun eta palataran. Di luhureun eta batu aya tangkal kiserut gedena keur. Daunna gomplok nguyupuk nyiuhan tilu batu. Tangkal kiserut teh mangrupakeun hiji payung nu kacida gedena. Ari daunna salilana anggar teu namahaan teu ngurangan. Lamun kabeneran aya daun ragrag salamar harita bakal aya tilu bakal aya tilar dunya. Ari si Aki nu keur sasapu di lalila ngadeukeutan sela-sela batu nungku. Barang geus deukeut kebeg si Aki ngorejat. Hampir ngagurubug. Panon molohok kana sela-sela batu rada jero horeng di dinya aya hiji jalma nu taya lian iwati Mang Itok nu keur nangkuban bari sare para mitra sadaya. Para mitra kaum dangu, barang nempo kaayaan kitu atuh si Aki pok nyarita. Uluh-uluhnya saha manusia nu wani-wani asup kadinya. Kurang ajar mangkeluk teh culangung teu boga sopan. Mana temen Gusti Ratu Benu. Teu boga kinten-kinten ye manusia teh nya. Wani-wani asup ka ieu tempat ye. Cek si Aki ngadeuketan ka Mang Itok nu keur ngaguher sare ti branaker. Ari si Aki kop nyokot batu segede muncang nu kabeneran ngagoler deukeut suku si Aki. Kalayan teu mikir dua kali balawer Mang Itok dibaledog ku batu. Balawer peletuk ningang pisan kana sirah Mang Itok. Atuh gurubug Mang Itok ngagurubug terus hudang lalaunan. Gek diuk nangkep tuur jiga nu bingung panon kekericeuman serab. Tapi teu nyarita sakecap-kecap atan. Atuh si Aki keheuleun nempo peta Mang Itok kitu teh pok ngageroan ka Mang Itok. Heh. Budak nu geus kolot kaluar sia montong cicing di dinya deuleu. Teu meunang deuleu teh boro-boro silaing kami kitu wani dincak kalebah dinya. Kajaba lamun perlu jeung kapaksa hayo kaluar sia bising dibaledog di ku kami. Lalampahan teh. Matak nyilakakeun sia deuleu. Cek si Aki bari ngacir-ngacir curugna teu beda ti wayang anu keur diigalkeun ku dalang. Ari Mang Itok meni ngarenyag ngadenge anu nyarekan, ret ka si Aki leng Mang Itok ngahuleng siga nu keuna ku tetelo. Panon molotot bengong. Tapi jiga nu teu nempo bakat ku heran tibatan ngajawab ka si Aki kalaka ngomong jero hatena. Beuh. Edas we aya kurupa-rupa ari di dunya. Aing teh aya di mana atuh iteh? Peuting sidik aya di jero sayang maung. Nah ayeuna geus aya di dieu iteh. Tinggal arti aing mah ieu. Cek Mang Itok garo-garo teu ateu. Geus kitu jung nangtung lalaunan darak-dak marieuskeun cangkengna ngarah teu carangkeul teuing. Ari si Aki puguh kacida keheuleunnana nempo Mang Itok kitu pok ngomong deui sorana beuki tarik bari molotot. Amuing. Aya mangkluk bandel-bandel teuing sia ha. Bangkawarah ka bina-bina. Hei, jelema nu rus tujung kaluar sia, bisi dibalerog sia ku kami. Cek si Aki beuki galak. Mang Itok meuni molohok ngadenge si Aki, nyarekan teu puguh-puguh. Pok ku Mang Itok dijawab. Itu si Aki. Nanaonan ari si Aki sok teu puguh. Isuk-isuk keneh geus majak pasea. Sing atuh sing eling atuh ki. Udah puguh heula mimitina rek nyarekan teh lain ujug-ujug nyorongot teh. Naon atuh kasalahan kuring aki-aki pewot? Aki-aki kolot ku maneh? Aki toloh heor. Aki-aki teu boga buuk sia. Yo si Itok. Lain manusia samarangan sia ulah kitu aki-aki kolot. Cek Mang Itok. Nurutan nyarek handa puguh tengeuna. Manehna ge hudang sare disampahkeun kudu nyarekan puguh we. Si Aki teh eleh nafsu ngadeng Mang Itok. Nyangangang tepok si Aki nyarekan malah bari nulak cangkeng segala rupa. Ai. Nah ya manusia bangkawara kabina-bina sia. Kakara aing mah sia manghi manusia nu kieu cupatna. Hayo keluar heula sia rek ngajak pasea mah montong di dinya deuleu. Buru-buru sia bisi aing amak manten sia. Cek si Aki tipe polotot. Hari curugna meuni bentik-bentik we sabeula.
sedang leungin nu sabelah di nulak cangkeng tapi da teu matak serem da puguh salah nulakna lantaran awak geus bongkok puguh we mun kabeneran nulak cangkeng kedua leungin mah siga rek hiber ari bibir kulantaran katutupan ku jangot jeung kumis waktu nyarekan teh teu beda we jeung bujur hayam bodas kumis nu baplang ulang-ulangan cakakak mangitok seuri bari ngabarakata waktosna ka jeung saya para mitra